para wargi dongeng urang teraskeun deui cariyos nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Urang sami-sami ngabandungan nyi mamah atanapi para mitra sadaya nyi Ina harita teh menta bantuan para mitra sadaya ka Madrakim nya para wargi sadaya. Anu mana Madrakim harita nimbang-nimbang gitunya nimbang-nimbang mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Atuh Madrakim nimbang-nimbang harita teh dasar memang para wargi sadaya kaimanan katakwaan Madrakim teh ipis naker jeung di setan tuluy-tuluyan iblis tuluy-tuluyan roweco we ngaharewos dina ceulina para wargi Madrakim yen mangaruhan sangkan Madrakim daek ayeuna ngabantu ka nyi mamah teh anu mana eta pagawean sok sanajan berat tapi cenah da upahna ge gede nya tungtung nama para wargi iblis nu meunang dina perang tanding teh. Panggoda iblis nu unggul sabab ngingetkeun rek dibere hadiah nu gede teh teu boga pikiran nu sejen pikeun ka hareupna estu hayang ngeunaha atuh para mitra sadaya hayang untung tina enteng atuh lain bobodohan padu gede pamerena we kajeun teuing ngalakukeun jahat oge. Nyai mangsa ngem ngajalankeunana eta rencana Nyai namun kade Nyai ulah hilap hadiahna cek Madrakim jiga nu cangcaya kuring moal ngabohong mang malah hata pokona matah ti ayeuna ku kuring diberenya ye pina kapanjer saparona engke lamun geus hasil kakaran nu saparona dibikeun cek nyi mamah bari nyodorkeun duit harita teh para mitra sadaya ka mangra nyaeta ka Madrakim. Aduh nuhun Nyai, aduh kena perkawis eta mah pasti hasil da asa taya bangga nah atuh nyulik jelema mah dah pira ge nyulik tiba heula ge mamang mah pagawean kanu kitu teh nu matak ieu pagawean ditarima ku mamang tak kitu we atuh mamang ayeuna bade usaha satekah pola sangkan mamang bisa hasil ngalaksanakeun ieu tugas. Cek Madrakim harita teh semua anu gumbira narima duit sakitu lobana sarta sumangetna ngagedur nambahan deui dipikir-pikir menang duit sakitu teh wah atuh sakitu lobana genah geus teu kudu digawe geus teu kudu ngurus sawah deui cenah kitu nu matak kulantaran panggoda setan leuwih kuat tibatan kaimanan manehna Madrakim harita atuh daek kenyumponan sing sakur pamenta ti anak dununganana. Memang sakuduna ari hasil mah keur naon atuh kuring ngaluarkeun duit anu lain saeutik saeutik ai moal pi hasileun mah. Jadi pokona mah sagala pagawean nyerenkeun ka emang. Pokona mah ngan emang kade ieu ulah mebeut meulit lamun hiji waktu aya masalah ieu nepi ka katohyan kudu sejen. Ulah disebutkeun di titah ku abdi kitu nya mang kumaha sanggup henteu beres Nyai lah soal eta mah beres soal eta mah keun soal ieu mah ditanggung ku mang we ku sorangan da resikona akibat mang menang upah tak kitu mah oge jadi tenang we pikeun Nyai mah moal kaciwit kulit moal kabawa daging lah dina aya itu ieuna ge tenang we Nyai tenang. Harita Madrakim mere sumanget hari-harita teh sangkan tenang pikeun nyi mamah ulah nepi ka baud ku eta masalah aya paribasa moal nepi ka kaciwit kulit kabawa daging cenah hatu nyi mamah ge sugema barang aya kasanggupan ti Madrakim kitu mah nu mana Madrakim nyanggupan kana sing sakur kahayangna jeung deui manehna tinggal nyadiakeun biaya we di mana engke Madrakim geus hasil nu dipimaksud. Sanggeus sapuk mah para mitra sadaya nyi mamah tuluy pamitan rek balik deui da harita teh teu tulus ngadondahar mah bakating ku bungah teh pedah paniatanana tereh laksana
Tenyaun yen rencana babadian manehna teh aya nu ngintip ku dua jalma nu hatena leah nulungan kanu lemah tukang ngabela bebeneran jeung keadilan. Para mitra sadaya saha yaitu dua jelema teh atuh tuluy atuh nu saurang ngagereneng jero hatena. Moal diantep ieu kalakuan mangkeluk jal hatenya. Hayangnya holah urang sidikeun heula. Urang mana cenah jeung saha jeung rek ka mana sing sahan rek diarahna. Geus kitu mah eta dua jawara teh nu saguru teh tuluy nyarumput bari ngadagoan datangna peuting. Kocapkeun para wargi sadaya peutingna sanggeus pamajikan mada harita teh para mitra sadaya pamajikan Madrahim kaluar ti imah apunten sanggeus pamajikan Nasare Madrahim kaluar ti imah make pakaian sing sarwa hideung nyoren bedog panjang pakarang nu bare tosok dipake babadog rampog ayeuna turun deui ayeuna kaluar deui manehna geus cek paribasana top badak top maung ayeuna mah geus deui manehanana siap sayaga pikeun ngajaga segala kemungkinan lantaran ieu pagawean nu disorang teh kaasup kana kadugalan anu memang tangtu baris ngahareupan jalma-jalma sejen anu memang bisa nulungan kanu diudagna atawa kanu keur diincerna. Nu matak manehna sayaga bener-bener bisi aya masalah-masalah anu teu kaitung ti anggalna mudah-mudahan cara bisa eta bisa dipecahkeun ku manehanana. Kitu pamikirna Madrakim para wargi sadaya. Memang para wargi pikeun Madrakim pagawean eta teh lain pagawean berat komo dititah nyulik awewe mah pagawean enteng. Telila manehna geus turun kaburuan piur lumpat nuju ka lembur pasir heulang rek nyulik harita teh para mitra sadaya harek nyurik harita teh Nyi Karmini anakna para mitra sadaya anakna anu kasebut Karnadi bubuhan urug rampok gerot lumpat nage tarik pisan naning kilat. Dina gerakan nu disebut gerakan kidang kancana teh sakedeung geus anyoga ka imah ka imahna anu disebut Karnadi tuluy nyalingker heula ka dapuran cau imah Karnadi sabab bisi aya jelema anu nganyahoankeun manehna rarat-reret ngenca katuhu manehanana tenang naker para wargi sadaya dina nggoning ngalaksanakeun tugas bubuhan geus laukna atuh geus biasa ngalaksanakeun kajahatan tikeur baheula mula dina ngoning babadog rampog teh digedekeun ayeuna teu dilaksanakeun sotenan darek babalik pikir ngan dina ngoning babalik pikir aya we gogodana teh nyaeta gogoda anu memang gogoda anu kacida pisana ngaruntuhkeun kaimananana pang-pang nama hadiah nu gede nu baris dibikeun nyaeta ku Nyi Mamah teh. Ari tugasna teu aya sanes pikeun nyulik Nyi Karmini anakna Karnadi. Geus kitu mah para wargi keteyep manehanana keketeyepan ngadeuketan ka kamar anu dicicingan ku Karmini salingker manehna nyalingker gajleng ngaluncatan pagar awi terus nyalingker deukeut tangkal jeruk pipireun kamarna Karmini keteyep ngadeuketan lawang jandela sakali nyokel harita panto jandela muka kabeneran nu bogana poho nulakan. Madrakim gancang naik kalawan ati-ati naker bisi nu boga imah nu keur sarare kahudangkeun sabot Mang Rakim ngarongkong rek ngarawu anak awakna Nyi Karmini panto tengah kadenge ngareket manehna ngarenyag reuwas sok sieun atuh Bah Karnadi nganyahoankeun manehna luak dieuk neangan panyumputan. Bah Karnadi harita batu harita teh para mitra sadaya atuh sora suku ngageblig ngadeukeutana kamar Karmini
Waduh. Aing cilaka kayak kieu bae duh. Nyaan cilaka ieu. Gerentas harita teh atuh bagarong anu nyamperkeun kadinya. Memang para mitra sadaya pikeuna manehanana jadi garong mun garong teh tapi lain garong ngerampok hartabana, garong rek mawa awewe. Para mitra pamiarsa harita madrakim unur-unuran kajuru. Geus kitu atuh manehna ngareret harita teh para mitra sadaya kana gulungan samak nu ditangtungkeun nyeh manehna seuri sorangan. Pedah manggih aka nu lantip boga panyumputan nu hade. Teu panjang nu dipikir deui blus we harita teh. Madrakim asup kana gulungan samak. Bareng jeung rong heapna harita. Atuh para mitra sadaya si Abah teh para wargi. Memang Bah Karnadi teh harita nuju ka palebah dinya. Atuh harita madrakim beuki gegebegan we sieun manehna kapanggih. Ieu mah anak-anakan ari sare teh mun teu inget isimut-simut can geuningnya. Ceuk Bah Karnadi bari menerkeun simut anakna, diharudumkeun kana awakna. Tuluy alak ilik siga aya nu diteteangan harita para mitra sadaya. Ke samak nu mana nu weutu milaan deui nya. Ceuk Bah Karnadi ngomong sorangan bari teu weleh dodongkoan neangan samak pikeun manehna sare. Waduh aing pasti kapanggih ieu bara. Nyaan manehna neangan samak. Pangna asup ka jero kamar teh neangan samak di sika sebelah teh. Madrakim nu harita aya di jero samak meni ngesang. Sok sieun samak nu kumanehna dipake nyumput dicokot. Acan geleler tina karuasna geus pok manten. Harita para wargi sadaya Bah Karnadi kadenge ngomong sorangan. Ieu meureun nu di juru yeuh. Kituna bari lempang ngadeukeutan samak nu aya eusian. Cilaka ieu. Madrakim putus harapan. Barang rek ragamang bisa nyokot samak dadak dumadakan harita para mitra sadaya. Atuh Bah Karnadi make hayang ngalieu kana janela. Ke siga ngabke ni janela teh nya. Ngomongna kitu bari lempang nuju kana janela. Amuing geuning can ditulakan. Dasar si Karmini mah ari sare teh meuni kawas bangke we teu inget kana nulakan janela-janela acan. Kumaha lamun aya jalma julit. Cetrek atuh harita Bah Karnadi nyelotkeun deui tulaka panto janela. Geus kitu maleos di kajuru kamar rek nyokot samak. Sabalikna nu aya di jero samak beuki teu ngeunah cicing. Tapi pasti manehna kapanggih kuno boga imah. Tapi sanggeus sameres otak bulak-balik. Ras manehna inget kanu paeh ngagantung maneh tur harita kakara tiluna. Jeung kabeneran harita teh malam Jumaah deui para mitra. Waktu Bah Karnadi rek gapisan kana samak, jurung kunung samak teh oyang. Tur ngajungjung, geleuyeung maju nyampeurkeun Bah Karnadi. Atuh kacidaha teh ngarasa kaget Bah Karnadi teh lumayan. Siak bulu punukna cara rengkat. Komo barang inget kana kajadian harita teh. Nu kakara tiluna anu maot teh mangka mayitna kungsi digulung ku samak. Tang we nyangka yen eta teh ririwana cenah para mitra nu maot teh. Bah Karnadi harita para mitra Jeleng luncat ka tengah imah tuluy asup ka kamar sare. Sadatang nangan gabruge ngarontok pamajikanana bari nyusupkeun sirah kana dadana. Kalawan teu kala teu katahan we Bah Karnadi ngompol meuni baseuh atuh kana sagala rupa harita teh. Ye kunaon aki-aki teh mejer kawas belaka wae. Jeung deui teh kunaon susu ludu kana susu. Beuh
Aduh aya wae teh nya. Ceuk si Makarnadi bari ngadorong beungeut Bah Karnadi. Tiris tema Bah Karnadi bari ngadeg-deg. Api-api teu tiris teu sing hareudang puguh lah. Ceuk si emak bari ngabebener harita teh sampingna. Barang dirampa geus jemlong baseuh atungan haok we nyarekan salakina. Ku kaleuwihan pisan nya aki-aki teh make jeung mejer sagala. Aing mah ngompol deui. Ampun teh bau berak mak kieu. Naon ari maneh sok totol dengan kitu. Lamun rek di dinya atuh. Kami mah kakarage jol puguh ge. Mungkin direken ngompol. Teu kami mah teu ngompol bari nage. Tah cagap tah calana ge garing keneh. Piraku ari lain ti dinya mah. Kituna teh bari nyagapan leungeunna para mitra nyagapkeun leungeunna Bah Karnadi kana calana. Nyodeng kucing beri nu ngobrol deh. Sok ngangles gitu. Cingku kami rek dipariksa. Cek si emak para mitra sadaya harita teh bari ngampar ngarampaan calana salakina. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita sabada si Makarnadi harita teh ngarampaan calana salakina tuluy we nyarita. Tuh geuning. Nah, ieu baseuh ieu. Si nurus tunyung sia mejer sia kawas bolon wae. Mun kaluar atuh sia naon hesena bari nage. Pilang kaluar hayang mejer mah. Aduh sia ieu. Ye, montong mencet sia aing mah. Pongan atuh da. Di teu uyahan akernya. Mejer teh di tempat molor. Mana sina orok deuleu. Ceuk si emak bari curaweud haseum. Ulah ribut puguh sia aya juring pocong deuleu. Ceuk Bah Karnadi kakara terus terang. Di mana? Si emak eukeur borangan katamah ngadenge pisan cenah ti salakina aya jurig pocong. Pieu ka tempo asup ka kamar si nyai. Mubadak di dieu nepikeun ka ngompolan maneh ge bising teh nyau. Sawak sugan mah. Bah Karnadi tuluy harita teh murungkut bari ngabibiri gidigan. Aing si nyai kumaha tuh? Harita si emak manghariwangkeun anakna. Lah ada kesyare moal nyahoeun. Tah dengikeun tah. Harita para mitra Bah Karnadi ngaharewos sabab ngadenge aya nu gegebligan. Heuh nya. Eta mah kerep kitu lengkahna ge. Ih, sarieun teh aing mah. Rekep kadenge sora nu mukakeun jandela. Tah kadenge. Waduh, keur ngaheurikeun jandela tah jurig teh. Ceuk Bah Karnadi bari ngahep-hep. Si emak mah geus teu bisa ngomong deui, ngadedempes we. Teu usik-usik nyempot dina harita teh harigu nu jadi salakina. Ping-pingna anu kareunang ku compol mah teu dirasa ieu. Ku ayana kitu, harita para mitra sadaya atuh madrakim jongjon pisan ngaborogoda ka Nyi Karmini. Harita para mitra bibirna dibekem kulamak nganti ngairungna we nu teu katutupan teh dihaja bising terus pae. Geus kitu para mitra rege yang dipangku tuluy dibawa keluar. Nyi Karmini kitu tapi teu bisa tarik lantaran para wargi sadaya dibengker tarik pisan. Piur dibawa kabur ke tengah leuweung rek dipaehan. Tapi sameme dipaehan cenah para mitra rek coba-coba cenah dipurak heula atuh cenah eta pais bibitna. Kitu tujuanana para wargi madrakim teh. Dasar si Orowo dol atuh para wargi boga cita-citana teh goreng make jeung hayang murak heula paisan sagala. Padahal tugasna mah ngan ukur ngalampuskeun nyawana Nyi Karmini wungkul. Madrakim bari jeung mangul awak awewe nu demplon teh manehna ngagereneng jero hatena bari sura-seuri. Waduh, aya kumilik ieu. Hadiah menang gede jaba harek ngasaan pais bibit. Waduh. Nyaan ieu keur hade poena nyaan keur alus ku kulinciran ieu aing ieu. Hasil nyugemakeun pikeun aing. Mulai duana we panghasilan teh mah ieu.
nya an aing bakal suka bunga aing gumbira luar biasa gumira lantaran aing bakal muka pais bibit. Hahaha batur mah bakal kabita mun ningali aing dina kayan kieu ye. Waduh harita Nyi Karmini nu keur dibekem teh para mitra nyaeta di taliana palabah bibirna teu bisa nyari tangan bari gugurin jalan. Cicing nyai demblon gelis cicing sok ngahep-hepe keun ke jeung aa lah. Urang suka bunga gogonjakan, urang suka bunga galumbira, urang pada ngojay dina sagara kabungahan, urang pada ngawalah parahu dina sagara kanikmatan. Hahaha jeung aa nyai yuk urang neangan saung nu pantes. Urang neangan saung nu pantes ke di mana geus mangi saung nu pantes urang pada hari etama nyaeta kudu nyieun hiji kabunga nu luar biasa di antara bunga di antara urang nyai bunga aa bunga. Bari gigi deug para mitra sadaya Nyi Karmini tapi kulantaran pageuna keur harita dibeungkeutna si horeng lain baengan saukur dibekem palebah bibirna tapi di talian oge palebah ayeul panangan-pananganana palebah sukuna di talian jadi teu bisa gerak pisan pikeun Nyi Karmini ngan saukur bisa ngaguba-gebikeun awakna wungkul. Lamun nepi karagrage pasti we meureun manehana teh teu bisa nangtung ngagebrug we lir ibarat nangka anu murag nu mata kemanehanana satekah pola hayang lesot jeung tibatan digunasi kita kahormatan ku jelema model kitu kajenting paeh ngajampana bungang ngapaeh ngajampana bugang kitu cenah para mitra ceuk Nyi Karmini dina jero hatena. Harita para wargi atuh dasar memang cita-citana Ahmad Rakim teh para wargi hayang mibanda eta barang nyaeta pang-pang nama menang hadiah duit bari hayang ngasaan awakna Nyi Karmini. Si horeng si mana horeng para wargi harita teh aya pihak sejen anu memang ngintip-ngintip kaayaanana Ahmad Rakim. Teu kacumponan cita-cita teh lantaran harita keneh teuing ti mana katekanyahoan datangna ujug-ujug siap para mitra anu nyamer awak Nyi Karmini. Atuh harita Ahmad Rakim meuni colohok bengong reuwas sepeda barang harepana teh aya nu ngarebut. Kurang ajar sia ha. Harita serepet Ahmad Rakim mesat bedog panjangna tuluy pasang kuda-kuda bari culang cileung neneangan musuhna. Wani-wani ngahina ka aing nya. Sia terek sosoro kojor sia kurajar. Sok geura tuna tababanan teh. Lantaran hak aing deuleu. Lamun sia rek sosoro kojor geura maju, keluarkeun pakarang sia beurina ge. Ya naon urusanana sia. Sok sia kurang ajar gancang sia. Bari para mitra sadaya harita teh mesat bodog panjang tuluy pasang kuda-kuda culang cileung neangan musuhna. Bising musuhna ngabongohan. Malum atuh ku ngabongohan mah jelema atuh babari pisan ngarumpuyukna para wargi. Beda deui jeung kaayaan hareup pada hareup. Dina nyerangna teh bisa dihindarkeun ku leungeun atawa kunaon we. Atawa ngalegot tapi palebah ti tukang teu bisa ningali. Kitu ceuk pamikirna Ahmad Rakim. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Dina kaayaan bengong kitu Ahmad Rakim harita teh para mitra nyarita. Wah, kurang ajar sianya. Wani-wani sia ngaganggu kana ketentraman batur deui nya. Kurang ajar sia. Naon sababna andika sia wani-wani milu ateul kana urusan batur ha? Bari serepet Ahmad Rakim mesat bedogna penuh panjang.
tuluy ku sedang pasang kuda-kuda bari culang cileung neangan musuhna. Sia nu kurang ajar mah kadenge sora awewe nyorongot bari nyamperkeun. Wah, naon perluna naon gunana sia ngaganggu ka batur? Ngaganggu kana ketentreman batur ha? Naon maksudna sia ha? Sok ngomong sia, sing dibentur sia ku aing. Cek Madrakim nafsu para wargi kulantaran babandana diiwat ku eta jelema teh. Sedengkeun anu nyamperkeun teh mangrupa awewe geus kolot. Atuh harita Madrakim nyorongot oge para wargi sadaya lantaran nguntup nguyup ka eta awewe nu geus kolot teh meureun para mitra. Sabenerna mah awewe can kolot teuing para wargi ngan katingalina geus aya umuran. Harita ge tuluy malik-malikeun omongan. Sabalikna anjeun, naon gunana, naon manfaatna make mah awewe? Make mamawa awewe sagala turu meunang ngaborogod. Kunaon sababna andika mawa awewe ka tengah leuweung? Sok jelaskeun atuh. Lamun sia geus bisa ngajelaskeun eta kaayaan, mangka ku aing ge dibebaskeun sia teh. Pokona mah ayeuna sok geura jawab pertanyaan ti kuring. Saha eta istri teh para wargi emut keneh para mitra? Kahiji atuh eyang nyaeta eyang Eka Paksi. Teuh nya. Nu hiji namina Nyi Sumi, nu hiji ngaranna Jantanu. Duaan para mitra lalaki jeung awewe. Nu awewena geus rada umuran nyaeta Nyi Sumi. Sedengkeun Jantanu keur memejeuna harita teh cenah resep ulin pi umureunana meureun aya kurang leuwih kana 13 tahun mah. Para mitra ditanya kitu ku eta awewe, harita keneh oge karena harita teh para mitra sadaya. Madrakim ngajawab, sia teu perlu nyaho kana urusan batur deui. Ulah milu ikut campur, ulah milu ateul kana urusan batur. Naon gunana, naon manfaatna sia make iluk ikut campur segala ha? Ya, ayeuna mah sia geura mulang we balina kali tu geura balik. Montong ngahalangan jajalaneun kaula, montong ngahalangan patekadan kaula. Lantaran ieu mojang geus jadi milik kaula. Geus jadi milik kaula, rek dikumahkeun, rek dibeureum, rek dihideung kumaha kaula. Nu matak anika ulah pipilueun, ulah ngiru ateul kana ieu urusan. Dikitukeun teh harita pikeun anu katelah Nyi Sumi nafsu luar biasa. Nafsu anu memang amarahna ngagugudug. Pang-pang nama teu resep ningali hiji lalaki nu rek ngaguna sita kahormatan hiji mojang anu teu walakaya. Model harita oge para wargi. Atuh memang ngepikeun eta mojang geus teu walakaya eukeur mah eukeur ditalian ti keur ti imah mula jabah harita dipongok dibawa ka tengah leuweung. Hari tugasana mah kudu gancang dilampuskeun di tengah leuweung. Nganya kitu we dasar kudu manyangkeun lalakon. Der atuh para mitra, kapanggih cenah harita teh ku salah sawios muridna eyang Eka Paksi. Harita atuh barang aya pertanyaan ti Madrakim, muridna eyang Eka Paksi tuluy nyarita deui jelasna keur. Heug ku kuring dijawab, sabalikna kuring ikut campur kana ieu urusan. Sabab maneh geus kania nya geus kanyahoan rek ngalakukeun kajahatan. Sarta jelema nu kawas maneh pisan anu rek dibasmi ku kaula oge. Setan sia. Wani-wani cucu ngasia kasebelan. Abong kena bibir teu diwang kulet tah teu tulangan. Sia teh wani-wani cucu ngah. Dibaban cekerna sia ku aing. Moal tinggal cungkel we jigana ka asa kragrag dina tangkana. Blak cenah kitu. Tah nu matak sia nu geura nyingka. Ya, ieu mah tempat aing deuleu euy. Ieu mah tempat aing sia tapi sia nyingka ulah asup ka ieu tempat. Wani-wani asup ka ieu tempat dikrepuk sia. Kuno tugas dia dulu. Lalawora sia make rek asup ka ieu tempat segala. Jeung di lalawora andikanya. Ya,
anu nyebutkeun kaula bakal dibasmi ku Andika. Lalawora Andika teh. Mikir atuh aing ngabasmi teh kudu boga tentara. Soal eta mah babari sia deuleu. Kitu cenah para wargi sadaya. Memang atuh kitu kaayaanana di zaman harita. Memang para wargi sadaya dasar goreng milik we pikeun Madrakim mah. Madrakim goreng milik para wargi sadaya anjeuna. Dina kaayaan kitu teh. Bari nyebutkeun cenah manehanana teu kudu ikut campur kana eta urusan. Memang para wargi pikeun Nyi Sumi sabenerna mah moal ikut campur kana eta urusan. Tapi kulantaran anu dihareupanana para wargi hiji ganggarangan katingalina Madina pabdina beungeutna. Sedengkeun nu dibawana istri geulis pikeun Nyi Sumi jorojoy aya hatena hayang ngilu nulungan nu matak manehna ancrub langsung ka eta tempat. Rek nulungan eta istri anu dina kayan teu sadar nepi ka waktu harita teh. Sedengkeun Jang Tanu tatan-tatan aya paribasa caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Bising aya galagah kancana manehna kudu tatan-tatan ngahareupan eta perkara. Tah kitu diantarana para wargi sadaya kaayaanana atuh Nyi Sumi tetep manehanana moal kapalingan reret ku Madrakim. Barang para wargi harita bedog diadu nepi ka potong Madrakim ngajerit si horeng. Bara aya ta parang teh anu geus motongkeun bedog Madrakim teh langsung keuna kana leungeunana nepi ka rek buntung. Hayo sia Ojah. Sok geura Ojah. Nyi Sumi galakna keur tapi Madrakim teu ngomong, kalah kaluncat rek kabur. Rek kabur mana Andika? Sok rek kabur ka mana Andika sok? Make jeung rek kabur sagala. Ngeunah teuing barina ge. Ngeunah teu ngeunah eon jojol kabur banyak. Sok ai bener-bener Andika wani. Sok geura lawan ye. Harita para wargi Nyi Sumi nyentak galak naker, tapi Madrakim teu ngomong kalah kaluncat rek mabur teh. Rek lumpat ka mana sia? Para mitra Jang Tanu ge tuluy harita teh ngilu nyarita. Nya teu puguh teuing make lumpat. Ulah sok lulumpatan mamang, ya bising capek. Ngaso atuh barina ge bari ngaso bari rineh leumpangna. Ulah bari jeung lelumpatan kitu hayo oke pegat jantung. Enggali ngahega kitu katingalina oge. Cik Jang Tanu. Wah, sia mun tong ngahalangan bebenyit. Aing rek ngaliwat deuleu. Harita Madrakim para mitra sadaya pedah ka budak satepak. Madrakim terus narajang ku pereupna. Teu bisa how. Jang Tanu bari ngagilek saeutik puguh we nyolontod gerakan budak-budak badak Cihea teh para mitra. Ampir-ampiran we harita ge ngagebru manehna teh. Harita Jang Tanu luncat bari ngayunkeun suku katuhuna. Plok keuna kana bujur Madrakim. Matuha anu harita teh memang para wargi sadaya harita ge tangsung ngajolongjong bru tisusut beungeutna mubui kana taimuning. Ampun edoh sasara pagi-pagi nih ye. Ceuk Jang Tanu ngaheureuyan. Wah. Madrakim harita teh dasdis para mitra hudang bari ngabura-burakeun taimuning anu ngajemlong ngajedig dina sungutna. Hihihi. Tong disesakeun leboka tu kabeh barina ge lah. Sok adinya keun uing malah teu diagehan ge teu naon rido uing malah teu diagehan ge. Ceuk Jang Tanu para mitra kalah katuluy manehanana meni pep nepi ka pipingkelan seurina ge ningali kaayaan Madrakim dina ngoning ngelabuh teh palebah beungeutna kana taimuning. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula.
Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Pikeun Madrakim tadi ge para mitra pikadus di selantaran eta beungeut lamedong ku Taimuning. Setan sia. Madrakim harita cumeduh bari jeung rek uta. Jaba beungeut mah makin lamedong. Acan anu nyangsang dina kumis. Borogot buru-buru bising kabur. Cek Nyi Sumi para mitra marentah harita teh bari nyamperkeun rek mikeun tali urut ngaba eta nalian Nyi Mojang teh. Ya kenapa kabur mah teu da moal bisa leumeun ieu ieu sakitu matana katutup ku Taimuning. Teh Majang Tanu para mitra bari teu weleh seuri. Wah, goblok sia. Madrakim nafsu kapegung amaraha teu kawadahan. Ya, montong ngomong wae bising dibobaskeun sia kana tai kebawa deui ku aing. Ceuk Jang Tanu para mitra bari reketek. Madrakim dibakutet pageuh naker. Sanggeus diborogod mah Madrakim diiringkeun, rek dipasrahkeun ka tua kampung. Ari Nyi Mojang harita dianterkeun deui ka imahna. Para mitra anu mulya harita teh atuh Nyi Sumi sakiceup geus eueuh para wargi ti eta tempat. Diteureuy ku poekna peuting teu lila geus arasup deui ka harita teh para mitra. Nyaeta ka imahna Nyi Mojang teh sabada harita manehanana geus bener-bener ngalumpuhkeun hiji jelema anu ngaran Madrakim teh. Ai tujuan Nyi Sumi kulantaran anyaho manehanana anu marentahna manehna ngabretek maksudna manuju ka imah nu marentahna ka nu marentahkeun ka Madrakim teh. Saha atuh nu marentah ka Madrakim? Waktosna ka Bujeng Seep. Rupina duwi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta para wargi nu judulna Jawara Batu Karang. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana mangga permios.